Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di video ayeuna ngabahas tapi ulah silapnya saracana dari mah sanes anu pertama kali anu sabaraha kali video konten anu istilahna campur-campuran baru pertama kali ayeuna TTS tanya seniman termasuk anu aya di Siguring Payunan Siguring ya Kang Cecep ya. Salah sageus di komunitas Kang. Oke. Tapi harus cara urang ngobrol jauh yang Kang Cecep teh hese pisan kenalna alhamdulillah pas abdi nu dimeseun kenang kenang teh di daerah Kang Yosep ya. Kalau dasar Yosep Kang Rompong Kang Yosep kalau dasar pernah Kang Cecep saurna ayeuna tos di komunitas keyboard komunitas naon namina teh komunitas Kokes Kang Dani gitu nya. Kokes teh nulisna kieu K O K E E S nah teh Kokes soalna kieu kunaon abdi bet kudu naroskeun naon Kokes seueur anu teu apa termasuk simkuring sok naon jenis seni Cikibung tapi karek ngadangkeun nih Kokes naon kan maksudna Kokes tujuan atau Kurang-guarnya tina akarna gitu nya. Sudah tina akarna alhamdulillah nya nuhun anu mengaruh turun Kang Yosep anu tos tiasa masih waktos kasih nguring nya Kang Dani biasa para careng-rengan biasa silaturahmi di Rompong Kang Yosep kurang-guarnya Kokes alhamdulillah Kokes komunitas keyboardis Sabilulungan ya. Sabilulungan anu aya di Pademukan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, Pemda Kabupaten Bandung, Kokes komunitas keyboardis Sabilulungan. Jiwada tadinya anu hartos visi sareng misi. Dina visi eta maksud sareng tujuan teh bersatu harmonis dengan musik. Kira anu bersatu nate keyboard urang teh dalam khususnya keyboardis umumna para komunitasnya seniman reng-rengan rana seni lah seni khususnya keyboardis yang berkecimpung di bidang keyboardis player keyboardis alhamdulillah kirang langkung terus berdiri karena 10 tahunan lah tahun seberapa kirang langkung enak kirang 2017 sama rilisan teh cuma dah berapa ada ya sempat 10 tahun alhamdulillah gitunya kawinna KKYI KKYI komunitas keyboardis Yamaha Indonesia kumargi simkuring tereusnya Kang hari di Robi gitu namanya Robi gitunya eta teh Kokes teh alihan cenah KKYI kumargi reng-rengan para keyboardis saya mah beut ada yang khusus keyboard ya tapi ai KYS teh eta teh di Bandung Unggul atau kumaha sadiawa Kabupaten Bandung alirna KKYI eta teh kumargi anu naon simkuring Kang ari cenah pami abdi gaduh keyboard merek alternatif aplikasi apa biasa tak apa itu sepakodo sinkron tentunya bila jadikan asumsinya terus di Robi Kokes pamit dina kodor teh mah nemedono mana kasino sareng indrona gitu nah sesuaikan Kokes komunitas keyboardis Yamaha namanya komunitas keyboardis Sabilulungan akhirnya berarti ada mah keseluruhannya pada PA nya pada Casio pada Yamaha pada teknik salah satunya berawal kawinna tuh Koko Yamaha awal gitu aya simsuring inspirasi di daerah-daerah misalnya tentunya nah orang Kabupaten Bandung biasa itu pada masih di wadah komunitas gitunya tapi mana seueur Kang Dani seueur programnya simkuring seueur hikmah ketika berkecimpung di komunitas eta wadah di biasa bedah teknik ya bedah program kamu zaman enak kan modul sampling kertas dunia itu modul sampling teh suara sampel misalkan notadina MIDI gitu nya payung suara aslina karakter model kena sampling kena masuk kena keyboard biasa semuanya di suara aya suara bang aya tungtungnya ge aya Kang Ani tungtung jangan pergi eta suara jorang nanti kalau di sampling sebenarnya mohon izin nama lah Sabilulungan dari kurang mah gitu dan ai nu sebab sampling teh mun suara kenang aya nu nakuangna gitu kumaha berarti melaluinya software gitu nya biasa direkam misalkan pang bisa dilanjutkan karena software eta melalui software eta di ahli kenang deui gitu nya utama along oge biasa pertos kumaha biasa gitu nya utamanya dah itu zaman 25 dah itu mungkin teknologi nu canggih ya sesuai alhamdulillah gitu nah itu Kang Dani mengenai Kokes ini wadah kamu ngasih silaturahimkeun para reng-rengan seniman seniwati berarti ya video kali ini jadi khusus
anu teu acan aya anu teu apa komunitas yang di Bandung teh aya komunitas Kokes. Sing saha anu bere ngiringan eta lebat biasa wae ngahubungi saha ya bahayang abi yang diajar ya tapi abi teu gaduh keyboardna bisa kita biasa ka sekre bae di GBS Gedung Budaya Sebingungan eta setiap hari naon eta teh Sabtu sareng Minggon biasa di Gedung Sabilungan Kabupaten Bandung tah anu resep ya ada abi teu boga keyboardna biasanya gabung kayak naros kumaha itu seri terkenal sampling bedah teknik cara bermain bedah teknik teh cara bermain keyboard baik secara penotasian akor maupun software pada program sampling. Nah eta berarti bisa ya saya kan enggak nih bisa ngiluan keyboard teman keyboard kompor kan bisa ya harus bisa makin sempurna kamarnya teh silaturahmi di waktu di perumahan rumah makan Sukahati. Nah saya kita waktu kunci Yamaha SX 700 dan SX 900 di para komunitas gabung di se-Jawa Barat di Kang Dani. Waduh berasa bisa alhamdulillah simkuring Surabaya aya saudara musim kuring mah lirik ibarat pamit urang Surabaya silaturahmi insyaallah rezekina tadi nama saya ge mudah-mudahan kitu amin gitu rebel aya mah jadi kieu nya ieu teh hasawios seniman Kokes di Kabupaten Bandung aya orang tinggal keahlianna lamun ahli di bidangna berarti ya percaya ya pemirsa bakal percaya ya atau youtuber nonton ya kumaha urang tuju kebolehan kumaha tacan ngagona keyboard itu mah da asin kuring mah tadina ka itu rahasia teh beresep da aya latar belakang sim kuring mah sanes dina musik barat sanes sim kuring mah tadina sarena ge sami dina lebat ke pengurusan Kokes eta teh sanes musik barat latar belakang mah teh etnik tradisi etnik teh kumaha naon etnik teh tradisi gitu nya berbagai macam kolaborasi antar tradisi sareng kolaborasi modern tapi tapi latar belakang kami di Cianjuran gitunya cuma inspirasi dah resep teh Cianjuran tapi resep mah tembang teh resep gitunya sepanjang resep mah ya insyaallah lah karena kami bergabung dengan Kokes ieu bikin alhamdulillah jasa kayak ilmu gitunya jadi Kokes teh anu tadina tradisi terus pop merenya gabungan da make aya seniman kan universal ya universal ada pop ada rock nya ada macam pergi sana kita kesorang dari kampung pur pakai kurang resep kana pop kana terang jero-jero pop iya sih jeroan rock ya we pakai kurang resep kana rock and roll berapa jeroan rock and roll jeroan rock musik rock itu apa kada isi rock teh orang resep kana dangdut ya terang kumaha ranah aslina tujuan sareng dangdut ke mana aya margi mah sharing teh nya pilih da manusia jalmi mah tah model ieu abdi teh apa bisa kana keyboard mencet gabungnya wios teu naon Sabtu Minggu teh siap insyaallah intinya sanes dina positif kana keyboard teh silaturahim tah sapertos ayeuna ge ieu rada melebar saeutik kenal ge ganangar kos aya komunitas Bandung alhamdulillah Bandung naon teh mesat gitu istilahnya jadi nu hoyong dia ngenang aya di kanangar nu hoyong keyboard aya di Kokes komunitas keyboard tinggal pengrajin kenang aya komunitasna teh udah ieu mudah-mudahan aya hikmah papayunan kitu meureun ayeuna urang juga bolehan heula mun bener ieu ti Kokes mudah-mudahannya sasieun sabeuneureun siap ya kita lihat penampilan atau atraksi dari Kang Cecep Kibrot ya Cep Kibrot tong hilap di subscribe sa teh Cep Kibrot IG na kumaha Cep Kibrot kayak dihandap atur nuhun ya hatur nuhunnya hapunten pisan satacana sanes pada agul kupayung butut gitu ya mah da ari sim kuring mah pencinta seni gitu ya penikmat seni keresan tina etana tapi alhamdulillah kainspirasi Kang Asep cintanya Kang Dani tapi saya mah hapunten ka para master gitu nya khususnya di dalam bidang keyboardis gitu nya punten pisan ya bilih aya komen nanti tiasa sharing gitu ya ieu mah ngacurah limpahkeun gitu nya hasil pangenten kamatekaran salami sim kuring bergabung di komunitas Kokes seueur pisan hikmahna gitu nya biasa margi aya sim kuring dasarna tina tradisi gitu nya diaplikasikan karena teknologi sanes bade ngahilangkeun tradisi cuman ari ieu mah ngaplikasikeun purena karakter warnana anu aya dina teknologi teh kumaha karaosna gitu nya
Ini disebut sampling tadinya, sampling kacapi ya berarti. Kacapi. Terus tadi sebut nanti kendangnya bisa masuk sana kumaha aja. Biasa kenalnya. Oh iya sampling kacapi. Oh benar ini. Bisa asup karya kita kenangnya ke jero. Yo siap kemudian yo siap bisa ngapa yo kabeh kudu kenal. Bahaya ya, tapi tarangawanya ada yang mau tekar. Alhamdulillah ya. Sanes karya program tiasa disaringkeun ka payuna nya seueur pisan. Hiji bedah teknik teh ngaguar tina perkawis style. Seluruh rupi style teh kan dangdut, pop Sunda, pop sareng sajabina. Tiasa sharing aya para master-master sound sanesna. Tah kitu pengen Paling dia ya. Kayak orang lajangkeun deui di nu ieu tanya-tanya senimannya, seniman khusus di Kokes. Urang lanjut di video mudah-mudahan tapi kok hilap di like, comment, subscribe di handapnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.